aduh ieu usaha geus ka itu ka dieu geus lieur euy. Hese nangan bingung-bingung aya urang usaha urang mulung rongsokan beusi, eta beusi mobil nu paralitian di Sumatera kemarin. Sungkurnya eta teh boga duit, lamun boga duit mah atuh mah ngomong, pan ka ditu teh meureun kudu boga ongkos. Mari, pan aya kendaraan urang tuh beca urang nganggur. Ayu, beunang lah bangsa satoronton mah beusi. Aduh, emang teu ulaheun eta mawana ari kumaha engke? Dina beca, terus nepi ka Bogor sabaraha minggu. Kumaha nyebrang lautna? Ah, sehat urang. Kamari dipariksa ke dokter. Ngencek dokter saalit cenah ieu Pak panyakitna. Bapak kedah cenah diparios ka rumah sakit jiwa. Rumah sakit kan kesehatan, jiwa teh warga. Sayang teuing dipariksa di warga nya. Paling dokterna ge mun Bu RT. Ieu teh kasebeleun we aki-aki. Heuh sarua gelo atuh eta mah. Duh, guys. Ngajak ke Padang naik beca. Dasar ya aki-aki ya. Kudu disintrek ieu mah ceulina ieu. Aya-aya wae aki-aki.